Pengumuman warga Lebak Sadayana tong hilap kaping 27 Juni 2018. Urang milih Bupati jeung Wakil Bupati Lebak KDE nya tong hilap. Kepala daerah pesta demokrasi CKD ulah salah. Urang arek milih bupati sareng wakila nu bakal jadi pemimpin Lebak kaharepna. Ayeuna masyarakat kudu enggeus pinter, ulah salah pilih komo lamun keblinger. Milih anu bener ulah asal ngadukung, salah pilih 5 tahun bakal kaduhung. Dibejak kadulur kabeh nuti lembur jeung di kota yuk urang barengan lempang mendakan kobong suara dibuka ditempo dikaji visi misina dicoblos bolongan nomor atawa gambar calona. Gunakeun hak pilih urang kudu jujur, tetekeun hate pilihan urang pasti manjur. Gerak KTPS ulah sampai HS, pilih calon jieun Lebak makin sukses. Hayu urang sarerea KTPS Rebo 27 Juni 2018. Urang milih bupati jeung wakil bupati Lebak, mangpaatkeun sawarana sukseskeun pilkadana. Hayu urang milu-milih tok sampai teu datang najan imah teu bingung keur dijarau hayu gerau sawara urang ayeuna keur ditagih ulah golput komo deui marane ngaleos 17 tahun geus boga hak nyoblos nu hade tong hilap nasib Lebak di urang sadayana kudu siap. Hayu urang pikirkeun ulah disabodokeun mangpaatina pilkada loba nu diharapkeun mangkana urang milih nu bisa ngayakinkeun ame Lebak maju teu loba katinggaleun. Moal hebat kota urang mun urang na teu nyaah, hayu urang abdi nyoblos ngarah urang teu susah. Saha deui mun lain urang nu kudu nanggung pikeun Lebak maju tong sampai urang kaduhung. Hayu urang